Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Indah Asrina Mayanti ti kelas 11 IPA 3. Abdi bade ngadugikeun ngeunaan lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun nyangharepan pandemi COVID-19. Virus corona atanapi COVID-19 mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Infeksi paru-paru dugikeun nyababkeun maot kanu kainfeksina. Lengkah-lengkah anu tiasa dilakukeun pikeun nyegah panularan COVID-19 nyaeta: kahiji, kumbah panangan nganggo sabun sareng cai anu ngalir dugi ka beresih atanapi tiasa nganggo hand sanitizer. Kadua, tutup bibir sareng irung nalika batuk sareng bersin nganggo siku atanapi panangan bagian luhur, tiasa oge nganggo tisu. Langsung piceun tisu kana tempat sampah anu nutup jeung langsung kukumbah nganggo sabun. Katilu, jaga jarak jeung batur sahenteuna tina sameter ti jalma sanes, khususna anu batuk, bersin sareng muriang. Kaopat, hindarkeun nyabak daerah rarai, khususna panon, irung, sareng bibir sateu acan ngumbah panangan. Kalima, moe awak sakitar 15 menit dihandap tabuh 10 enjing-enjing. Kagenep, nganggo masker upami bade angkat ti bumi. Katujuh, upami anjeun kaserang, batuk sareng hese napas, enggalkeun milarian parawatan medis. Hayu urang ngajaga gaya hirup sehat sareng ngalaksanakeun protokol pikeun nyegah panepaan virus COVID-19. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.